Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Ad-dulmu ari ieu eta martelakeun dolim. Ad-dulmu ari dolim huwa ari itu dolim al khuruju eta kaluar an haddil i'tidali tina batasan kaadilan bitaksiri ku cara lalawora au tajawuzul haddi atawa ngalewati batas payas mulu atuh ngurung itu dolim jami al ma'asi kana sakabeh pirang-pirang maksiat wa ya ummu jeung ngumuman itu adil anwa aroda ili kana pirang-pirang warna na anu kotor wasohibuhu jeung ari jalma anu boga sifat dolim imma dolimu boh eta bohna dolim linapsihi kadirina itu sohib au dolimun atawa dolim ligoirihi ka salian ti itu sohib padul mun nafsi maka ari dolim kadirina itu sohib eta ibaratun hiji ibarat anit taksiri tina lalawora bi taatillahi ta'ala dina taat ka Allah ta'ala au tarkil imani atawa ninggalkeunana iman wadul mul ghairi jeung ari dolim ka batur ibaratun eta hiji ibarat anit tapriti tina noler-noler fi haqqihi dina hakna itu goer kaida iljari eta saperti nganyenyeri tatangga wa ihanatid daifi jeung ngahinakeun tamu wabtira'il kadzibi jeung ngaya-ngaya kana ngabohong wal ghibati jeung kana ngagibah wan namimati jeung kana ngadu-ngadu. Qala parantos ngadawuh saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-dulmu ali dolim dulumatun eta jadi pirang-pirang popoek yaumal qiyamati dina poe kiamah wa fi hadisil qudsi jeung eta tetep dina hiji hadis anu bangsa qudsi ya ibadi inni haramtud dulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tudolamu lapan eta ya ibadi hei abdi kami inni saestuna kami haramtu eta tos ngaharamkeun kami ad-dulma kana dolim ala nafsi kana dat kami wa ja'altu jeung ngajadikeun kami hu ka itu dolim bainakum di antara aranjeun kabeh muharraman kana anu diharamkeun pala tudolamu maka ulah silih dolim aranjeun kabeh. Lajeng al adlu ari ieu eta martelakeun adil. Al adlu ari adil huwa ari itu adlu at-tawassutu eta nengah-nengah fil umuri dina pirang-pirang perkara wasairu jeung lempang atawa ngajalur piha dina itu umur ala wafqi syariati barina ngakuran kana syariat wa huwa jeung ari itu adlu nau'ani eta aya dua warna al awwalu ari nu kahijina adlul insani eta adilna manusa fi nafsihi di dirina itu insan
wa huwa jeung ari itu adlul insan luka eta yen ngambah itu insan sabilal istiqomati kana perjalanan istiqomah. Wasani jeung ari nu kadua na adluhu eta adilna itu insan ma'a ghairihi sartana batur. Wa huwa jeung ari itu adluhu ma'a ghairihi salah satu aksamin eta aya 3 pirang-pirang bagian. Adlul sultani kahiji adilna raja fi ra'iyatihi ka rakyatna itu sultan bi ittiba'il maisuri ku nurutkeun kana kagampangan wa i'ta'i kulli di haqqin jeung mikeun kana saban-saban anu boga hak haqqahu kana hakna itu kullin. Adlur ra'iyati kaduana adilna rakyat ma'a sultani sartana raja. Watil midi jeung adilna murid ma'a ustadihi sarta guruna itu tilmid. Wal waladi jeung adilna budak ma'al walidainihi sartana 2 kolotna itu walad bi ikhlasit taati kalawan ikhlas dina taatna. Adlul insani katilu adilna insan manusia ma'a amsalihi sarta pirang-pirang pantarna itu insan bitar kita kaburi ku ninggalkeun sifat takabur alaihim ka itu amsal. Wakafil ada jeung nyegahna pilara anhum ti itu amsal. Qala parantos ngadawuh saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala innallaha ya'murukum bil adli wal insan. Innallaha saestuna Gusti Allah ya'muru eta marentah Allah bil adli kana gawe adil wal ihsani jeung gawe alus. Ammal adlu anapun ari gawe adil pakod arabta maka nyata tos nganyahokeun anjeun hu kana itu adlu. Wa ammal ihsanu jeung anapun ari ihsan gawe alus pahuwa maka ari itu ihsan kama eta saperti perkara fil hadisi anu tetep dina hadis anta budallahu ka annaka tarahu. Lapan eta anta buda eta yen ibadah araranjeun Allah ka Gusti Allah ka annaka eta saperti saestuna anjeun taro eta ningali anjeun hu ka Gusti Allah. Wahada jeung ari ieu ihsan kamalul imani eta kasampurnaanana iman wa nihayatul idani jeung puncakna taat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.